lain arsana nu beuki nyatu lamun urang matung hartina teh ai nyatu beuki tapi urang loba kedul muntangul bedegong pangabutuh gede pek prekan ti ayeuna keneh ujang eta si kedul teh mung ibadah pek prek jadi daek nya rajana tauhid teh kangnya Nabi Ibrahim alaihi salam teh Semar Yawi nangun Semar Yawi nangun Siti bentar Kang Puputra Semar kuncung danar wulung danar wulung tah kitu cu naon teh ari uwa jo kitu ulah waka suka seuri muncan apa jati diri nu matak ucu kade pacuan ujang ulah jati kasilih ku junti ulah kalalajoanan ujang numatak di mana-mana aya ajab ka ieu marcapada ajab naon bae oge ulah waka nyalahkeun pangeran sabab Allah moarek dolim ka makhlukna nya ujang natrat dina ayat-ayat ujang numatak eta maha benar Allah dengan segala firman-Na ulah ragu-ragu jeung ulah cangcaya dina ayat-ayat pangeran ditetelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeun aja lemah. Ya cu. Malahan para malaikat mah ucu nganahakeun ka pangeran teh dina nalika Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah. Nah makerek nurun ke Nabi Adam kaluhur bumi sabab seke selerna bakal saling ngocorkeun getih bakal saling paehan taku ayana jalma saling paehan saling serang pararang bae ieu teh ujang geus aya dina skenario pangeran ieu kajadian teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mah ucu sabenerna mah bongan urang kene da bongana geuning loba ngabalieur tina ayat-ayat anjeunna nya cu seur nyengcang tina ayat-ayat anjeunna keun kitab mah da eta mah pituduhudan tah ayat-ayat anu nyata cu ayat-ayat nu nyata sapertina di mana aya runtah-runtah di buruan di pipir di solokan da jelema teh tara daek ngomekeun ucu tara daek nyingkahkeun ta eta teh ngabalieur tina ayat-ayat anu nyata tara daek ngoreh-ngorehkeun acan keun bae di solokan batur oge keun bae di buruan batur oge sabab elingna ka pangeran mah di mana wae jeung keur kumaha bae
nya cuk di mana-mana sareukseukana mata mau urang teh nyuwat we singgirkeun ujang sabab eta teh ajab engke na ka itu lamun diantep di mana datang hujan pan banjir gede teh eta teh menet tina sulukan solokan banjir we ka ituna lamun saina neum disayangan reungit temahna demam berdarah urang-urang kene panuruginya cung tuh gunung-gunung pasir bulistir eta teh ayat Allah ucuk gewat pelakan deui anu dimimitian ku pamarentahna dugi ka rakyatna ulah rek pakia-kia babarengan kokoh kesatuan jeung persatuan teh ujang manunggal teh ngamuara dina hiji tujuan nyaeta keur kapentingan negara jeung bangsa gotong royong hirup kumuh babarengan paheuyeuh-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan ulah rek pakia-kia nya cu ulah rek pagirang-girang tampian sok urang saling bejaan amal ma'ruf nahi mungkar teh urang pigawe dina gawe buktikeun dina gawe supaya ulah melengkung bekas nyalahan ka ituna da ayeuna mah kumaha atuh da ieu jiwa raga teh ucu dikorbankeun kana teknologi cul kana kewajiban urang di lemur anu temahna brung-breng init ka kota bari jeung di kota sangsara padahal di kampung oge lahan teh loba pikeun usaha teh jaju kari daek ngungkul eta teh ayat-ayat pangeran kene eta teh ucu di mana urang boga doma bikang teh marukana lain ayat pek paraban di mana doma beger neangan jaluna pek adukeun lain adu diadukeun eta nana oh dietakeun gitu apa jadi anakan teh diternakeun tuh lamun istilah kana sato mah dipacekeun we kitu tuh eta teh hartina teh nyaeta ngembangkeun ayat-ayat Allah da di mana doma alus mah diaduna pan hargana naek nya cu pan geus nguntungkeun atuh di mana geus riap apan eta teh bisa mukakeun lapangan kerja nu daek ngaritna anu daek ngunyalan hampas tempena hampas dagena anu ngurus anu ngamandian jeung sajabana apana harirup sararea heug digaji nya cu tuh atuh cenah eta podol doma bisa dipake pupuk eta teh ayat-ayat pangeran keneh anu bukti abeh urang teu sangsara hirup dabongan di dunya urang teh aya pangabutuh manfaat teh jang kari kadaek tasi kedul teh heuk pek-prek nya lamun urang kedul eta teh sarua jeung ngukut patung nu matak dina lalampahan Nabi Ibrahim alaihi salam mek prekan patung mek prekan arca aya arca teh ngajentul eueuh gawe aya nyatu beuki grepek lain arca nu beuki nyatu lamun urang matung hartina teh aya nyatu beuki tapi urang loba kedul muntangul bedegong pangabutuh gede pek prekan ti ayeuna keneh ujang eta si kedul teh mung ibadah pek prek jadi daek nya rajana tauhid teh Kang Nabi Ibrahim alaihi salam teh ucuk ulah hirup ku panyukup wae ulah gede ku pamere wae pek cing daek digawe cing daek ikhtiar manuki berkujangjangna manusia hirup ku akalna tuh balantik grapek cu rik-rik gemi supaya gede nyesa saeutik mahi nya cu tak kitu jang